Aduh, ibarat bisnis teh kakak hujan deh. Tapi mudah-mudahan lah Mang Rahmat na di imah. Sampurasun. Sampes. Mang Wawan, kumaha Mang? Saya. Ayo atuh Mang urang ngecekna di payudit atuh. Oh, mangga. Di mana Mang? Mana geuning kene? Biasa we. Cenah udur parna cek Pak RT. Tapi geuning geus bisa ngumah motor. KDA karobrak. Nya Mang, tapi da puji Gusti teh cek deui Wah, mah. syukur atuh. Tapi Punten. mangga. Ngiring ngalangkung. Mangga. Kek itu nuju daramal naon ieu teh. Ke heula, naon di kongres teh? Ngalangkung teh beres. Oh, Mulih ti mana atuh ari Ibu? Nuju ieu bieu teh Marios kontrakan. Oh. Menuju ngabangun itu nu palih kidul teh. Luar biasa. Mangga atuh lajengkeun deui. mangga. Tapi kumaha Mang Rahmat? Mang. Kuring teh geus hampir 3 bulan itu di opname atuh. Otomatis tadi gawe anu asana digawe di pabrik teh euleun. Pas rek digawe deui kuring. Saya anu ngganti jadi hese ayeuna manengan gawe teh. Uluh geuning. Tapi tenang Mang Rahmat. Kabeneran kuring keur gawe enak teh. Alah, sia kumaha tah? Bisi Mang Rahmat rek gabung mah, hayu. Hayu. Gawe naon tah? Ieu mah ieu. Gawena urang anu jadi bosna, heuh. Bener. Urang anu jadi direkturna, heuh. Nya. Kalem. Kumaha urang we? Nu penting mah target tercapai. Kitu. Ye, teu kudu boga warung. Teu kudu boga anak buah. Lamun targetna cumpon, untungna gede pisan. Bisa jadi beunghar ngadadak. Jadi menak. Bisa kitu nya. Usaha naon eta teh? Ngaranna bisnis manis untung pulus. Bisnis manis untung pulus. Nu kumaha eta teh? Ye, kuring mawa contoh produk nanya ye. Bisnis manis untung pulus. Dagang ieu mah Mang. Dagang tuh. Tuh, coba pisan. Ye, Si Mang. carana gampang pisan. Kumaha? Urang mah tinggal ngumpulkeun jelema, saloba-lobana pikeun ngadagangkeun produk ieu. Aduh, jika nama Mang, nanti can tiasa ngiringan jika nama karena bisnis kieu mah. Duh, ngerti harus aneh kanan. Diajak beunghar teh Punten Mang. menihara rese. Punten we atuh Mangnya. Suga-suga nak tukang sanes lah. Anas geus ngacapruk lila-lila. Sugan teh rek niru gawe. Ke suga nak tukang payunan Mang. Oh, cenah teu boga gawe. Diajak gawe, rese. Bingung. Punten atuh Mangnya. Geus kuring rek bisnis deui. Siap. Mangga atuh Parmat. Mangga. Pak Wawan. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kahirupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkah keur sadaya. Mang Mitra. Sini heula atuh Mang. Mang Rahmat. Mohon ya Bang Tos. Lagi buat berangkat sekolah ya. Mangga tuh Mang, urang cai urang dipoe ditu Mang ah. Mangga. Mang Rahmat, kumaha? Masih kayak nu karaos? Puji Gusti Mang ieu teh saparantos didoakeun ku Mang Mitra. Abi teh janten jam waringkas.
segera sabihara-bihari deui teh. Puji Gusti, upami urang leres percanten kana kawasa doa. Teu aya nu mustahil kanggo Gusti Yesus mah. Harus bisa. Manawi atuh bade ngaret naon atuh. Aduh, hatur nuhun Mang Rahmat. Saurna ayeuna tos liren damel ti pabrik. Kengeng pesangon, upami kengeng pesangon mah atuh damel usaha we. Hari mah. Saya motor apa ya? Nu atas ieu teh pesangon teh. Aduh, puji Gusti. Motor anyar euy. Aduh. Tibatan milarian damel deui pan enak mah tos walagri. Mending ngojek we atuh. Ya, atasnya Bang ya. Tah, kieu Mang Rahmat saur dawuhan Gusti dina Siloka pasal anu ka-12 ayat 8. Mending jadi jelema biasa dapon wakal kana usaha tibatan niru-niru menak tapi hirup seuseut-seut. Tah, enak mah abdi ngalarisan weh. Jajapkeun abdi ka rorompok.